Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sadayana, dinten ieu wartawan bade mawakeun warta panganyarna edisi Kemis 17 Oktober 2018. Sareng abdi Tuba Gus Lukmanul Hakim jeung abdi Din Agnias Priyatna. Hayu urang saksikeun warta utami. Cibinong, bangun pawongkon di Kabupaten Bogor anu ngagaduhan seueur jajanan sisi jalan. Salah sahijina nyaeta seblak anu ayeuna nuju dipikaresep sadaya golongan khususna barudak sakola. Tah, ayeuna urang bade ngajak pamirsa kanggo ngaraoskeun jajanan eta. Kinten-kinten raos henteu nya. Ieu liputana kanggo pamirsa. Seblak nyaeta tuangan khas Bandung anu dijieun tina kurupuk atas sarta campuran samara rerempahan ku kituna ngahasilkan aroma sarta cita rasa anu unik. Sedengkeun kamakaran seblak variatif sapartos seblak ceker, seblak mie, seblak kue tiaw, seblak sosis sarta variasi lainna. Kiwari seblak tos kasahor ka sagala wewengkon. Salah sahijina wewengkon Cibinong, Kabupaten Bogor. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng abdi Ajeng Rizkita Putri, abdi Rahayu Widianti. Ayeuna urang duaan keur aya di wewengkon Sakola Negeri 1 Cibinong bade nyobian kadaharan khas nu ti Bandung nyaeta seblak. Bade terang kumaha rasana, turutan urang duaan yuk. Kios seblak anu tempatna di payun SMA Negeri 1 Cibinong ieu teh namina seblak yola-yola. Kios ieu icalan ngagunakeun gorobak. Dibuka ti tabuh 10, kios seblak ieu sok rame waktu tabuh mulih barudak sakola. Janten urang tos aya di payunan kios seblak yola-yola. Ayeuna urang bade ngaliput kios seblak anu kakoncara di kalangan wargi SMA Negeri 1 Cibinong. Hayu. Punten Kang, abdi bade meser seblakna 2, nu hiji seblak mie di ladaan, nu hijina deui seblak kue tiaw tong di ladaannya. Oh nya Kang, abdi si wartawan bade naroskeun kios seblak yola-yola di dieu. Kenging sakantena diliput Kang. Biasa. Akang bade naroskeun, tos sabaraha lami akang teh icalan seblak di dieu teh. Atau genep daun langkung. Hanya
Aya sabaraha macam seblak anu diicalan di dieu? Aya 8 macam ngan aya spesialana 3. Hargana sami wae. Anu spesial unggul nu benten, anu biasana mah sami wae. Teras kumaha akang teh ngamimitian icalan seblak di dieu? Ningal barudak sakola kan dia tacan aya seblak dan nuju icalan di Bandung amang ka dia. Payung icalan di dia lah. Teras sabaraha pikeun awal modalna akang ngabuka icalan seblak? Nggak modal nama lumayan sih 3,5 juta sareng modal gerobak bahan-bahanna. Nya. Kunaon akang teh milih usaha ngaical seblak katibang usaha anu senesna? Soalnya terus di ngawitana kanu icalan makanan gitu kanu tuangan jadi resepna kanu masak-masak gitu lah. Atur nuhun akang. Sami-sami. Sanggeus nungguan sabaraha lami, akhirna seblak pesanan abdi jeung rencang abdi tos jadi. Aroma rempah-rempah anu kiat langsung nojos pangambung urang. Rasa kurupuk anu genyal serta kuahna anu khas ninggalkeun gambaran unik di letah urang. Jadi pemirsa, orang sudah sekalian seblak anu dipeser tadi. Hargana ge standar mah budak sakola. Jadina rame we. Nya, hatur nuhun ajeng jeung rahayu. Wah, seblakna katinggal raos pisan nya. Nanging satu acan urang teras, hayu sakseni jeda pariwara ieu. Pat, ayang aku ada. Baik deui kalawan urang duaan. Di dieu urang nyiarkeun keneh warta ngeunaan kuliner seblak anu aya di SMA N hiji Cibinong. Pikeun neruskeun wartana, hayu balik ka reporter di tempat. Ya, jadi orang ayeuna bade naraskeun ka salah sahiji konsumen seblak yola-yola di dieu. Tos sabaraha kali meser seblak di dieu teh? Macam seblak mana wae anu dipikaresep ku anjeun teh? Kalau abdi mah resepna ini seblak mie ceker. Lamun abdi mah seblak bakso. Kumaha jeung rasana? Resep pisan ya. Mantep bae. Di mana anjeun terang upami aya nu ngaical seblak di dieu teh? Abdi terang aya nu seblak di dieu, kusabab abdi teh sekolah di dieu. Jadi abdi nyobian jajanan-jajanan di dieu. Menurut anjeun kumaha harga seblak anu diical teh? Standar lah, budak seblak. Bedana seblak anu diical di dieu jeung di tempat lain teh naon? Kalau sama unik dibanding yang lain. Naon kesan pesana upami aya anu arek nyobian di ieu tempat teh? Mana kudu nyobian. Ini usaha pernah. Pamirsa, wartawan dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang, di nu kiwari ngancik nu bihari. Seja ayeuna sampereun jaga.
Mugia janten lenyepanen kanggo urang sadaya ngawakilan nu ngokolaan wartawan sareng abdi tu Bagus Lukmanul Hakim Jang abdi bin Agnes Priyatna. Seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.